Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi sadaya. Tepang deui sareng simkuring pun Ridwan Ramadan. Simkuring pun Erina Sophia Sobaria. Simkuring pun Hasbi Surya Nugraha. Ti kelompok 8 kelas 4A. Anu baris medar ngeunaan tutorial atawa lengkah-lengkah make aplikasi Flipgrid. Minangka pangajaran dina materi dongeng pikeun kelas 7 SMP. Video ieu diayakeun pikeun nyumponan salah sahiji tugas mata kuliah Teknologi Digital dina pangajaran Basa jeung Sastra Sunda. Ku kituna, hayu urang sakseni. Nu kahiji, urang kudu miboga heula HP minangka alat pikeun masang atau ngainstal aplikasi Flipgrid-na eta sorangan. Lengkah anu kadua nyaeta muka aplikasi Play Store. Tuluy ketik ngaran aplikasina nyaeta Flipgrid. Nalika geus aya aplikasina anu warna logona hejo tu warna-warni, kantun klik wae aplikasina, teras klik install. Pastikeun dina ngainstal aplikasi ieu HP urang ulah nepi ka pinuh memorina. Sangkan ieu aplikasi bisa kainstal dina HP urang. Lengkah nu katilu, saumpama geus kainstal, urang bisa langsung muka aplikasina sarta nungguan loading sangkan aplikasina bisa ngaluyukeun jeung HP urang sadayana. Lengkah nu kaopat, urang kudu daftar make akun urang sorangan ku cara klik di sign up. Saupama urang hayang gancang, bisa daftar ngaliwatan akun email. Sanggeus kitu, urang bisa nyeting password. Tuluy urang ngasupkeun data diri urang anu sabener-benerna. Lengkah anu kalima nyaeta login. Saupama urang salah ku guru, nalika geus bisa asup kana aplikasina, guru bisa nyieun grup kelasna heula ku cara mencet logo di luhur katuhu anu logona ciga gambar tambah. Anu mangrupa fasilitas pikeun nyieun grup kelas. Tidinya urang bisa ngaranan grup saluyu jeung ngaran kelasna oge. Bisa milih gambar pikeun dijadikeun kelasna. Sanggeus kitu, klik done. Tuluy tampilanna seperti kieu. Tidinya, urang bisa klik invite by link. Saberesna kitu, klik continue. Geus kitu mah, ieu grup kelas teh bisa dipake ku siswa pikeun ngalaksanakeun pangajaran. Saupama link grup geus aya, urang salaku guru bisa ngabewawarakeun ngeunaan tugas atawa pancen nu kudu dikerjakeun. Ku cara klik topik nu warna biru, tuluy ketik di deskripsi ngeunaan pancen nyaeta dongeng tea. Dina logo timer, urang bisa nyeting durasi maksimal video dongeng nu kudu dicomponan ku siswa. Sangkan bisa rata antara siswa hiji jeung siswa nu sejen. Dina logo galeri, eta mangrupa akses pikeun guru saupama rek nambahkeun gambar. Logo anu kotak 2, eta saupama guru rek nambahkeun link ngeunaan pangajaran nu dipedar. Logo video, saupama guru rek nambahkeun video pikeun nyontoan ngeunaan pangajaranna. Logo emoticon, eta pikeun nambahkeun emoticon atawa stiker. Sakabeh icon nu aya di dieu sipatna opsional, gumantung kabutuhan ti guru eta sorangan. Saupama grup, link grup, sarta deskripsi pancena geus siap, guru bisa ngabewarakeun ka siswana ngeunaan pancen nu kudu dikerjakeun dibarengan jeung link grupna. Sangkan siswa bisa asup ka grup kelas oge, ngirimkeun pancena. Nalika link grup kelas geus aya, siswa bisa mencet atau ngaklik linkna. Klik aplikasi Flipgrid, tuluy di bagian luhur urang bisa nge-paste atau nyalin link anu tadi dikirimkeun. Sanggeus kitu, urang bisa asup ka grup kelas. Didinya baris aya pancen kudu dikerjakeun ku siswa nya salah sahijina pancen ngadongeng. Saupama urang rek ngasupkeun pancen, klik logo di handap warna biru anu tulisanna add response. Sanggeus diklik tampilanna seperti kieu. Didinya siswa bisa ngarekam sarta aya sababaraha icon nu bisa dijadikan fasilitas siswa dina nyieun tugas video dongeng. Di gigireun tombol record aya icon emoticon. Eta teh mangrupa fasilitas pikeun siswa saupama hayang make sababaraha efek dina videona. Di handapna aya icon option. Nu nalika diklik, didinya aya 4 icon.
Nu kahiji aya upload. Saupama siswa rek ngunggah video dina file pribadina, didinya bisa diupload. Nu kadua aya mic only, pikeun ngarekam suara hungkul. Nu katilu aya mute, saupama siswa hayang eueuh soraan. Oge nu kaopat aya notes, pikeun siswa saupama aya kekasapan nu rek diucapkeun. Icon nu saterusna nyaeta aya efek. Didinya aya sababaraha akses keur siswa pikeun nambahan teks, tulisan, foto, stiker, GIF, filter, frame atau bingkai, board, oge background. Saupama kebutuhan siswa dinanyain video geus kacumponan, eta siswa bisa tuluy ngarekam video dongeng nu dipapancenkeun. Sanggeus kitu, klik next. Tuluy tampilanna saperti kieu, siswa bisa nambahan musik, oge bisa ngahapus video saupama videona teu saluyu jeung katangtuan. Saupama geus siap keur diunggah, klik next deui. Oge didinya siswa bisa ngatur tampilan cover sarta nulis deskripsi ngeunaan pancena. Upama aya link nu kudu dicantumkeun bisa di copy atawa disalin dina kolom linkna. Sanggeus beres sakabehna, klik nu warna biru di handap. Didinya siswa nungguan videona diunggah ka grup kelas. Sanggeus kitu klik go to profile. Video pancen ngadongeng siap disakseni ku barudak kelas nu aya di grup eta. Mung sakitu pedaranti kelompok 8 kelas 4A, hapunten tina sambudaya kalepatan, mugia mangpaat, hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.